ulah nekat pondok umur itu bisa dibawa acting sama paman sembah kapihatur nuhun Gatot Kaca aduh lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep saraya daya saurna Kangjeng Rama ka Astina tapi di Astina teh sampun masing pati tobat menang bejati saha Gatot Kaca ti asta Jinggadawala si Cepot Dawala salamet nuhun kasep tewak itu jurigna permios untungnya wah urat lah teh aduh ningaran aja dulungan tuh aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep mun eueuh anjeun Mang Cilaka moal teu remek atuh bisa sampaikan paledog bae kabina-bina teuing jangan marah ulah lupa naon ieu teh nyiksa kuring sia ge sarua pawonganana kurajar pogo-pogo mulai teu boga dosa utang pati pelpati utang ya aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang uluh agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar wah eta urang pindah dah awak kelurat teret nuhun agan aduh eta bakal upami teu aya agan lapur wate aduh kan kajenteng kolot neraka teh salgureun iya nuhun ai di tenggelan teh lawan Semar Banar Nangka kolot teh tiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh mabuk kadenge teu kadenge teraskeun cep mabuk tah kitu Kakang Semar nah kira wa jangan pakai itu pika-pika geuleuheun gitu kolot ke swadi ampun tujuan teu begang wa pemikiran budak itu lompat ka mana iya baingan mah jeung aing sia ya tadi Pak ulah Pak wani itu bapak mau ulah Pak nekan bisa pernah umur ulah nekat pondok umur na teteh cicingjang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar ulah Kang asawios agan sawios orang siang lamun kitu carana badrana ya sok urang patutunggalan jeung kaula bener tegara ya tega dulu pati tega saha silih ngaran teh sabenerna jara sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki dulu asaku kabina-bina teuing sia ya dengeh ku sia saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleuh ku lakuna sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleuh ku ahlakna beres
ha sikan sok kurang ajar hayangnya howe aing mah deuleu Bejang. geus kolot ieu. wah Sok tutur kene aing mah. Aya eta nah setengah lawan Daca nyeri ke dewek mah nyeri-nyeri teuing tah. geus Sabab sagala rupa ge kudu liwat nista maja utama. benar wah ada gitu we. Heeh. Iya. Karek nista Balik wah. can ngaliwatan maja terus ke talaga. Aya ku beres ai kolot lah. Nya. Aduh cepot. Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan teu ngalawan. Kalah cicing we. Emple we. Ngabodor pangintenagan. Oh jadi kaula kudu seuri tapi sakana hanya ho. Ya eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun. Ilmu naon teh pake ngabanting teh. Ya meuni daya karaosna. ajian kaula eta nu disebut kilat bajra Kilat bajra. ya Sok. Lawan aku sepi anginnya. Dul pamilis. ajian naon Dul pamilis. juga teh dulu sumang Beres. Montok kemana karep sia? Wah mah eta mah. Serius ya aing. urang make teungeut ti kajauhan Sok. kilat bajra Udang wah. Udang. Dul pamilis. kilat bajra Dul pamilis. Wah. aya kitu Aya kitu. Bapak kita Ya. hidup babe. Tengah tika deukeut. Hidup, Babe. Wah beres. Hidup. Aya kitu bapak urang. Heueuh. Aya kalebihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian Dul Sumang. Dul pamilih ayo Dul pamilih. Silaing kilat bajra. Silaing kadewek teh. Siat kilat bajra. Tah saya Curalit. Kemal deui ku Haji Abdullah. Dewek ka silaing Dul pamilih. Tah silaing kucing leuwih ti kitu. Gegarapakanana ayeuna. Hodak kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah silaing kadupak ngambek. Pak we atau kajajak inung suku. Kuring aja. kadupak diambek itu cing jiga teh abe batur sarieun naon teh duduk pak euy cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh Oh, jangan nu ngajakeun. naon teh Jangan gara-gara. naon teh kadupak heeh atuh pira kadupak sakitu hampura we tuh euy nya aya hampura mah teu naon atuh moal cios panginten oh kudu dituluskeun la ilaha illallah teu bisa dibawa acting sia mah palingan sutradara ngambek sia Bisa dibawa jadi mana? supaya pasea we kumaha carana heuh anu bieu we tuluykeun heuh moal aing mah ngahampura ulah kitu jelema bejang ulah kitu jang sieun teh geus gede teungeunna aing wani sia gelut jeung aing oh jadi sieun teh ngajak gelut
Kalah, Huh? Bat. Lain antepeun tuh. Lain antepeun atuh. Gede atuh kawan ieu teh. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Oh, bade ngangge ajian naon aji teh? Balikan Kilat dulu. bajra. Sok, saya dul pemilih. Kilat bajra. Ya. Dah, si laing mah leuwih ti kitu. Leuwih sebab yo. Kilat bajra. Sakali ewang. Kilat bajra. Sakali ewang yi, sakali ewang yi. Kilat bajra. Dul pemilih. Dul pemilih. Nah, Ha kuring tengah goler. La ilaha illallah. benar cinta malamat. Ha balikan deui atuh. Kaburu beak pakaian hiji mah. Pakai lalendungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pemilih. Bapak kita Ya. hidup Babe. Dengan dekat Hidup Babe. Hidup.